Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, sampurasun. Wargi-wargi baraya pecinta dongeng Sunda nu dimana beayana. Alhamdulillah kalayan kudratillahi robbi qadar tinu makawasa urang tiasa petepang dangu deui sareng simkina acara carita Sunda tanapi dongeng Sunda. Urang nuluyikeun hanca carita mitra masih dina judul Janji Nu Mawapati, hasil karya atanapi karangan Amburos anu ayeuna bagian ka 61 dina jujutan hanca carita anu katunda ikuanci dina mangsa medarkeun kayan alam ti peuting khususna ka kadang warga lembur Cibedug anu mana parantos nyaksian karena kejadian anu tumiba ka kulawarga Juragan Pardi dugdugikakeun Juragan Pardi tilar dunia alatan kaduruk eta hanca teh ya. Sumangga mitra ameh teu nyangkolong kana waktos urang puseurkeun deui perhatian urang kana ieu carita. Kasugri kaum dangu sanggeus sararea nyaho lamun Juragan Pardi ayeuna geus tilar dunia sakabehna ampir bareng ngucapkeun innalillahi wa inna ilaihi rajiun disambung ku ngadoakeun arwahna sangkan Juragan Pardi anu geus mulang ka alam kalanggengan cing digampangkeun sagala urusana. Kaayaan alam harita geus liwat ti saleureut kolot. Sedengkeun langit ceudem mega hideung pating garulung kawas anu rek turun hujan. Bentang-bentang anu biasa baranang eueuh anu tembong. Sabot keur kitu. Hiuk angin ngagelebug handaruan. Tatangkalan pating aroyag dangdaunan pating arulang. Cungungung kadenge sora anjing babaung ti kajauhan dibarengan ku sora manuk jurig anu ngadadak hari bereng urilingan eta patempatan. Sakur anu araya didinya silih reret jeung baturna. Rei bulu punduk muriding asa cerengkat, kayaan harita beut karasa jadi keung jeung geuman. Dina kayaan kitu. Ujug-ujug cikiki kadenge aya sora awewe anu seuri. Sorana sadeukeut tapi teu katingali jirimna sarta teu jelas ti belah mana datangna. Da puguh paselang jeung sora angin anu ngagelebug handaruan. Sora anu seuri meuni atra sarta kadenge kunu sakur araya didinya. Barang ngadenge kitu nyapuguh atuh sararea reuwas sieun jeung keung. Rei bulu pundukna pating puriding pating puringkak. Sakujur awak nyiak asa paranas tiris. Samalah terus silih reret jeung baturna pating garamang silih puntangan. Dah. Aya anu seuri Ohim. Ceuk Mang Udin bari noel kana leungeun Mang Ohim anu pareng aya gigireun. Bener euy tapi sahanya. Nyaho teuing teu katingali. Tapi kuasa mah sora awewe. Walon Mang Udin rungah ringeuh panona rutret ka baturna. Ari Pak RT Jahri kitu deui anu sejena jerempe taya anu cacarita tapi bari ngadedengekeun kana eta sora. Sora awewe anu seuri kadenge deui meuni ngirung mata kukurayeun. Tapi angger cara tadi teu katingali jirimna. Siga nu ngahaja hayang nyingsieunan kanu sakur raya didinya. Sorana asa bulak-balik ka bawah angin. Teu lila sorana beuki ngalaunan kawas anu ngajauhan. Antukna les teu kadenge deui. Jep kaayaan teh jadi jempling. Sora angin anu tadi ngagelebug geus leler kitu deui sora anjing anu babaung ayeuna mah geus repeh eueuh sorana. Sakur anu araya didinya pating rarenghap ngerasa lugina lantaran kayaan geus biasa deui cara sasari. Kasugri kaum dangu
Kocapkeun harita Sarip harita masih keneh ceurik bari ngagugulung awak bapana. Nya kitu namah puguh Sarip teh asa diheulang lantaran bapana kasebut jag-jag belejag teu kungsi gering heula. Tapi ari ayeuna ujug-ujug maot. Komo deui maotna ku cara anu sarupa kitu. Saeutik oge asa jauh tina sawangan anggang tina ciptaan. Sarta teu nyangka lamun peuting eta beut dirina kudu ngalaman kajadian anu kacida mata ketirna. Hate Sarip sedih anu taya hinggana. Kolot anu ngan tinggal hiji-hijina ayeuna geus ninggalkeun ti heula. Komo ras inget ka adina anu keur gering, Sarip bingung nya kudu kumaha mere bejana. Jang Sarip, tos ujang ulah kamalinaan. Kedah watos kana salira sareng kedah emut kana Purwadaksina. Dina wengi ieu tuang Rama kedah ngantunkeun urang sadayana. Anjeunna parantos dipundut ku Nu Rahayu dicanda ku Nu Makawasa. Nyamana kitu oge tos dugi kana titis tulisna. Sarta tos ninggang kana mangsana tuang Rama kedah ngantunkeun alam dunia. Ya kumargi kitu mugia ujang kedah sabar sareng ikhlas. Margi da geuning ari ajal mah urang teh saurang oge taya anu terang kana datangna. Sarta teu kawasa pikeun nolakna. Tah kulantaran kitu Bapa salaku RT nya kitu deui sararea warga masyarakat tangtos sadayana ngiring bela sungkawa. Ceuk Pak RT gap kana tak-tak Sarip anu masih keneh ceurik gigireun layon bapana. Ngadenge caritaan kitu Sarip cengkat, ceurik narepeh terus ngusap cimata. Nuhun Pak RT kitu deui kasadayana. Abdi ngahaturkeun rebu nuhun lah saketika bingahan kana sagala rupi bantosana. Ku abdi katampi kateda pisan sareng mugia para wargi sadayana kersa ngahapunten kapun Bapa. Bilih aya kalepatan anu ageng anu alit anu dihaja sareng anu teu dihaja. Mugia sadayana kersa ngahapunten. Sajabi ti kitu abdi oge saja mundut pidoana ti sadayana mugia pun Bapa kenging pangapunten ti Allah Subhanahu wa taala. Walon Sarip kadenge ngomong nadu mareda sarta nganuhunkeun ka sararea kanu sakur raya di dinya anu geus mere bantuan ka kulawargana. Samalah Sarip oge teu poho menta sangkan sararea ngahampura kana kasalahan anu jadi bapana. Sarta ngadoakeun sangkan arwahna ditampi iman Islamna. Ngadenge caritaan Sarip kitu sakur anu araya di dinya ampir bareng ngajawab amin cenah. Meni saur manuk ya sakabehna oge ngahampura sarta ngadoakeun ka juragan Pardi sangkan meudang pagampura ti Allah Subhanahu wa taala anu Maha Kawasa. Sarta digampangkeun sagala urusana. Ya dupi salajengna bade kumaha tuh Aden. Tanya Pak RT beri neuteub ka Sarip anu ayeuna mah geus katempur rada teger deui. Nya duka atuh Pak RT. Terus terang abdi teh bingung. Nya atuh kedah kumaha pamitos kieu. Margi apantos kasaksian ku sadayana rorompok abdi teh seep kaduruk. Sagala rupi harta banda anu aya di lebet mah rupina teu aya anu nyesa. Kumaha abdi kedah ngurus layon pun Bapa. Sarengna deui nya kedah dibantun ka mana? Sarengna deui nya kedah dibantun ka mana? Ceuk Sarip bari neuteub ka Pak RT. Hatena kacida ngarasa sedih jeung nalangsa. Ari sabab nya kudu di mana ngurus layon bapana. Sajabat ti kitu Sarip oge teu nyekelan keur waragadna. Da puguh duit hasil usahana geus milu kaduruk jeung imahna. Aden jekejah bingung. Layon tuang Rama nya hayu we atuh ayeuna mah urang bantun karorompok mang. Sarta urang urus kumaha mistina.
nya soal itu jeung ieu mah keun engke bae Cipengker margi anu penting mah ieu layon kedah enggal dipernahkeun margi pun mang teh kiat wacir ningalina oge tah kitu emutan pun mang mah sarengnya deui nya atuh ku ayeuna mah salira Aden ulah patos seueur teuing emutan anu teu pararugu tentremkeun manah keun da masih keneh aya pun emang anu tangtos moal ngancep kasesah salira Aden tangtos eta teh janten kasesah mang kitu deui kabagjan Aden tangtos eta janten kabagjan emang nya kumargi kitu hayu urang sasarengan mayunan ieu pasoalan. Tembal Mang Ocin ngomong nadaria sarta ngajak sangkan layon juragan Pardi di bawah heula ka imahna. Lantaran di lembur eta eueuh deui kulawargana. Ya atuh pami kitu mah hatur nuhun pisan Mang. Mangga abdi ngiringan. Jawab Sarip hatena ngarasa bungah ngadenge caritan Mang Ocin sarupa kitu teh. Samalah jadi mawaregreg lantaran geuning manehna teh teu sorangan. Da teh lah aya keneh Mang Ocin badegan anu kacida bela pisan ka kulawargana. Tah lamun kitu mah hayu we atuh ayeuna mah layon juragan Pardi teh urang bawa ka imah Mang Ocin. Bisi kaburu peuting teuing. Nya hayu PRT, tapi dibawanya kudu make cikrak lamun kieu mah. Lantaran lamun dipayang teu kuat, wacir kuring mah. Nya bener sarua kuring oge watir teu tega ningalina. Nyakeun atuh urang nitah barudak senama wacikrak. Sakalian ngaladaun cau keur tilamna. Ceuk Pak RT nya tujuan kana caritaan Mang Ocin. Geus kitu terus ngareret ka anakna jeung baturna anu harita keur ngariung di dinya. Jang Iman, jika ditupang nyokotkeun cikrak ka imah. Baturan kudu sejena sarta ulah poho ngaladaun cau sababaraha pongol. Mangapa? Tapi ditunda di mana cikrakna? Tanya Jang Iman bari belong ka bapakna. Ya lamun teu salah mah cikrak teh ditunda di pipir. Sok buru ka ditu ulah laleda. Tapi lamun eueuh tanyakeun we ka indung hidap. Nya mangapa? Tembal Jang Iman geus kitu terus ngaleos dibarengan ku sababaraha urang baturna. Ngajugjug ka imah rek mawa cikrak sarta sakalian ngaladaun cau nya sakumaha pamenta anu jadi bapana. Saenggeus aya kana sawatara waktu torojol Jang Iman datang mawa cikrak digotong jeung baturna. Samalah teu poho jeung daun cauna. Mangapa? Ceuk Jang Iman sok nunda cikrak jeung daun cau hareupeun bapana. Nuhun Jang. Mang Ocin, sok atuh geramparkeun tah daun cau teh dina luhur cikrak. Terus layon juragan Pardi taekeun. Nya mangga PRT. Ohim, Udin, hayu bantuan gotong euy. Tembal Mang Ocin ngareret ka Mang Udin jeung Mang Ohim sangkan marantuan. Geus kitu gancang ngamparkeun daun cau dina luhur cikrak. Ari Mang Udin jeung Mang Ohim dititah kitu teh kalah marundur. Kitu deui anu sejena da puguh ngarasa teu kuat tinggalina. Komo deui kudu ngarampa awakna mah sararea oge beut kawas anu asa-asa. Samalah terus nyingrai bari cing birigidi kawas sarieun. Batur-batur. Sok barantuan atuh naon kalah marundur. Sok gancang paekeun eta layon teh. Tong kalah dilalajoanan wae karunya. Ceuk Pak RT rada keheul ningali kitu teh lantaran baturna kalah terus bae nyingrai ngajauhan. Sararea arembungeun ngarampa layon juragan Pardi lantaran kaayaana geus teu mangrupa jalma. Sakujur awakna boleger campur jeung getih, ari buukna katempo geus beak, kulit sirahna nyengled semut tutung hideung. Sajaba ti kitu kaambe bau daging kaduruk. Da puguh geus setengah asak. Matak teu heran lamun sakabehna nu araya di dinya rada mandeg mayong rek marantuan teh. Da puguh kayaan layon juragan Pardi kacida matak pikawatireun jeung matak inggiapeun. Batur-batur, tong kalah cari cing bae atuh. Sok bantuan kuring naekeun layon juragan Pardi kana cikrak. Sok buru nah kalah haruleng.
Mani aya ku hararese ditaritah mantuan kitu wae oge. Nah caritaan kuring teh kurang jelas atawa teu kadenge. Aduh hampura Pak RT. Lain teu kadenge atawa kurang jelas. Tapi kuring jeung anu sejena nya terus terang rada teu wani ieu teh. Teu kuat watir. Tembal Mang Ohim pari melong ka Pak RT anu katingali paromana katara bangun anu keuheung. Lantaran batur-baturna teu ngagugu. Ohim. Sia mah kawas bebenyit bae kalakuan teh. Lamun heueuh ngarasa watir sok gancang bantuan kuring. Taekeun ieu layon kana Cikrak, terus garotong bawa ka imah Mang Ocin. Ceuk Pak RT Jahri kituna teh rada molotot ka Mang Ohim. Kitu deui kanu sejena. Da puguh saurang oge weuh anu ngagugu kana caritaana. Ningali kajadian sarupa kitu, Sarip meningara kaca hatena sarta teu tega kanu jadi bapana. Pak RT teu kedah bendu. Sawios layon pun bapa mah ku abdi nyalira bade ditaekeun. Abdi ngartos kana kayaan para wargi anu tangtos ngaraos teu tega sareng watir kapun bapa. Sawios ku abdi we teu kedah miwarang anu sanes. Sarengna deui da ieu mah tos janten kewajiban abdi. Ceuk Sarip harita bari terus gap kana layon bapana. Terus rek diangkat ku sorangan. Ningali kitu gancang ku Mang Ocin jeung Pak RT dibantuan. Nya terus ditaekeun kana Cikrak lalaunan. Tetela layon juragan Pardi teh meuni berat. Da puguh tangtungan awakna anu jangkung gede weweg. Matak dijungjungkeun ku tiluan teh katempo meuni adu regeng. Telila layon geus aya dina luhur Cikrak. Nya geus kitu mah geuwat digarotong ku Sarip, Mang Ocin jeung Pak RT sarta dibantuan ku saurang baturna. Nya geus kitu mah bral arindit ngajugjug ka imah Mang Ocin dijarajabkeun ku batur-baturna ngabring di tukang. Teu sakumaha lila geus nepi kanu dituju. Sok atuh Cikrak teh ditunda heula di buruan. Ari Mang Ocin gancang muka panto sup ka jero imah anu katempo meuni paroek da puguh can ngahurungkeun cempor. Lantaran imahna kosong eueuh jalmaan. Sedengkeun anak-anakna sok marondok di imah akina. Kasugri kaum dangu. Mang Ocin harita rumpurampa kana saku bajuna neangan paneker. Gap karampa terus dikaluarkeun cekes gur dihurungkeun. Berai kayaan di jero imah caang. Geus kitu ret kana lampu cempor anu ngagantung dina bilik. Nya terus diseungeut samalangaha jadi gedean sangkan bisa caang sarta awas kasabudeureun imah. Sanggeus kitu terus beberes ngakutan korsi keluar di barantuan kunu sejena. Bar ngamparkeun samak, sanggeus kawilang tarapti, layon juragan Pardi dibawa asup tuluy digolerkeun di tengah imah, sarta pada ngariung kunu sejena. Nya kulantaran imah na Mang Ocin leutik sarta hareurin, nya kapaksa anu sawareh mah ngagarimbung di luar bari ngarobrol nyaritakeun deui kajadian anu tadi can lila kaliwat. Tapi aya oge anu terus barali ka imahna sewang-sewangan bari mawa kaheran. Sararea teu nyangka lamun juragan Pardi kudu maot akibat kaduruk sarta imahna kahuruan anu dibalukarkeun ku gulungan seuneu anu ragrag ti awang-awang sarta teu kanyahoan ti mana asal muasalna. Saurang oge can aya anu bisa nerangkeun beut asa nyaksian kajadian di alam impian. Kasugri kaum dangu. Kocapkeun Sarip sanggeus layon bapana merenah sarta aya di imah Mang Ocin. Harita keneh gagancangan mapagkeun Neng Epa jeung Biito anu tadi dipihapekeun di imah tatanggana. Sarta teu kacatur di jalananya teu kungsi lila oge geus nepi kanu dituju.
Kasampak Neng Epa geus sadar kana dirina, tapi kaya anak angger cara samemehna. Awakna nyebret panas menyongkap. Sajaba ti kitu Neng Epa ngarasa reuas, da puguh nyaho imahna kahuruan. Nya barang ningali Sarip datang, Neng Epa katempo meuni curing hak, sarta gancang maksakeun cengkat lalaunan dibantuan ku Biito. Geus kitu ret ka Sarip, anu harita geus aya hareupeun. Kang Sarip, kumaha kaayaan bumi urang teh Kang? Nasep sadayana atanapi kumaha? Sarengna deui di mana ama? Tanya Neng Epa bari neuteup ka lanceukna. Sorot panon layu eueuh cahayaan. Barang ngadenge pananya adina sarupa kitu. Nya keur sajongjongan Mas Sarip teu waka bisa ngawalon, tapi kalah terus ngeluk tungkul bari ngegel bibirna saeutik sabab ngarasa bingung nah kudu kumaha carana ngebejakeun kanu jadi adina. Kang Sarip, Kang, kunaon akang teh kalah ngahuleng? Kumaha seuneu anu ngaduruk bumi urang teh nah tos tiasa dipareuman? Neng Epa tumanya deui kanu jadi lanceukna, anu katempo paromana alum. Lantaran bakatku bingung lamun kudu nyarita terus terang. Sarip hariwang sok sieun adina teu bisa narima kana kanyataan. Komo deui ayeuna apan kayaan Neng Epa teh keur gering, sok inggis matak jadi nambahan parna kana sakitna. Tapi lamun teu dibejaan, nya geus tangtu bakal terus nanyakeun anu jadi bapakna. Ya kulantaran ningali Sarip ngahuleng bae, Neng Epa jadi beuki panasaran. Kang Sarip, aya naon Kang? Nah Kang teh teu ngawaler. Naon atuh nu tos kajantenan? Enggal carioskeun atuh Kang supados abdi terang sareng teu ngaraos panasaran. Abdi janji naon bae anu tumiba ka kulawarga urang, abdi bade nampi kalayan ikhlas sareng sabar. Ceuk Neng Epa sorana kadenge dumareuda. Cimata katempo geus ngarenclong dina kongkolak panon. Lamun ngiceup geus pasti bakal merebei masuhan kana pipi. Epa adik akang, omat kudu cing kuat sarta sing sabar. Ceuk Sarip bari neuteup ka adina, cimata teka ampeuh murubut masuhan pipi. Aya naon Kang Sarip? Sareng di mana ama? Nah ti tadi teu nepangan ka abdi. Di mana ama Kang? Di mana? Neng Epa terus nanyakeun anu jadi bapakna. Jajantungna karasa ratug dagdigdug, hate tagiwur teu puguh rasa. Rupa sarta tangtungan juragan Pardi anu jadi bapakna ngadadak kokolebatan nembongan dina kongkolak mata. Ari Sarip anu terus-terusan ditanya ku adina, katempo meniru menghap narik napas jero hatena kacida ngarasa berat. Dadana asa enggap lir ibarat ditindihan ku batu sagede leuit. Tapi sanajan kitu, Sarip sadar kana kayaan. Kajeun kumaha beratna oge ieu pasoalan tangtu kudu kanyahoan ku Neng Epa anu jadi adina. Epa, satadina mah akang teh hoream lamun kudu nepikeun ieu beja. Tapi sigana taya pilihan lain. Sabab Epa oge tangtu kudu nyaho kana kajadian anu ayeuna tumiba ka kulawarga urang. Tah kulantaran kitu saacana akang cacarita akang rek mere heula peupeujeuh. Nya naon bae beja anu engke katarima omat. Epa kudu kuat, ikhlas, sabar sarta tawakal. Lantaran jujur ieu teh pasoalan anu kacida berat keur urang duaan. Jawab Sarip bari neuteup menileleb ka adina. Anu katempo kaayana kacida matak pikawatireun. Beget dah haropak pias. Panon celong awak begang. Biwir genteul semu gararing. Bukna kusut teu kaurus. Kang Sarip teu kedah salempang. Apan tadi oge ku abdi tos disangemkeun. Naon bae anu tumiba ka kulawarga urang, insyaallah abdi bade nampi. Nya syukur lamun kitu mah.
puguh oge kieu ieu teh. Barabat Sarip nyaritakeun deui kajadian tadi ti mimiti balik ti masjid ningali gulungan seuneu sarta nyaksian bapana maot sakabehna ditetek taya anu kaliwat sangkaneng Epa anu keur ngabandungan nyaho kana naon anu keur karantapan harita. Tah kitu Epa kajadian teh. Sarip mungkas sakabeh caritana. Terus segruk cerik sarta ngarangkul awak adina. Kang Sarip, janten amat tos pupus. Tanya Neng Epa bari nangkeup awak lanceukna. Cimata murubut masuhan pipi. Nya Epa, ama teh ayeuna geus teu aya, jadi ngan ukur aya urang duaan. Sarta omat kade ulah ninggalkeun akang. Lantaran akang teu sanggup lamun seug kudu neruskeun hirup sorangan. Ceuk Sarip nangkeup pageuh kana awak adina siga anu embung lesot. Nya antukna mah duanana adi jeung lanceuk silih rangkul, silih hujanan ku cimata masing-masing hate ngarasakeun kasedih anu taya hinggana. Sedengkeun biitoh kitu deui tatanggana anu boga imah sarta sababaraha urang awewe baturna ningali kitu teh teu kaampeu. Nya terus atuh luwa-luwe pipilueun ceurik da puguh jadi kabawana langsa. Sakabehna milu ngarasakeun kana kasedih anu keur dialaman ku Sarip jeung Neng Epa. Anu tangtu teu gampang dina palebah narimana. Nya saenggeus aya kana sawatara waktu Sarip jeung Neng Epa leler tina ceurikna. Hatena karasa saeutik rada ngemplong teu eungap teuing cara tadi. Geus kitu Sarip ngareret ka biitoh anu katempo keur ngahuleng. Kawasna mah masih keneh baluas lantaran inget kana kajadian tadi. Samalah beungeutna oge katingali sepa. Pipikirana asa can pati jejeg kabeh sarta asa percaya asa henteu kanu keur kaalaman ayeuna ku dirina. Pitoh, kumaha salira bibi naha teu sawios-wios? Tanya Sarip bari neuteub ka biitoh. Teu sawios-wios bibi mah Aden. Mung ruwah sungkul tadi teh margi ningal seuneu anu sakitu ageungna. Katampil ningal tuang rama anu salirana kaduruk. Astagfirullahaladzim, meuni soak bibi teh asa kalabur pangacian. Nya satadi nama bibi teh hoyong nulungan, tapi teu kaduga. Margi tadi kabujeng ngadangu tuang rai nyauran ti lebet kamar. Nya enggal we atuh bibi teh ka kamar teras ngabantun tuang rai kaluar. Walon biitoh nyaritakeun di kajadian anu tadi kalaman ku dirina waktu imah juragan Pardi kahuruan. Harita biitoh sakuat tanaga usaha sateka pola nulungan Neng Epa lantaran sieun ngalaman nasib anu sarua jeung bapana. Aduh biitoh, hatur nuhun pisan bibi kana kaseana. Wireh bibi parantos nyelametkeun pun adi. Margi saupami teu aya salira bibi nya atuh duka kumaha nasibna Epa pun adi. Buah-buah bakal sanasib sareng pun bapa. Kumargi kitu abdi kacida pisan nganuhunkeun kana jasa bibi anu kalintang ageungna. Sarta abdi oge ngaraos kahutangan budi ku salira bibi. Nya kedah kumaha atuh ngabalesna. Ceuk Sarip ngomongna bari cuma limba sarta kacida tumarima kana kahadeana. Ai Aden teu kedah nyarios kitu. Margi bibi mah teu rumaos bade ngahutangkeun budi. Margi ari tulung tinulung matos janten kewajiban urang salaku umat manusia. Sareng deui upami teu aya widi ti pangeran mah can tangtos bibi oge tiasa ngalakukeun kitu. Da puguh kayaan tadi teh meuni sakitu uritna. Mata gempeur sarta mata kawer sararea. Nya tapi geuning alhamdulillah urang ayeuna tiasa salamat. Lares bi, alhamdulillah urang teh salamet. Sok sanaos ama dugi ka hanteuna tapi urang sadayana masih keneh dipaparin yuswa ku Nu Maha Kawasa. Bi, abdi teh bade nyuhunkeun widi.
Rupina kanggo samentawis mah abdi teh bade ngiring nganjrek heula di rorompok bibi. Ari margi abdi teu gaduh deui kulawargi anu caket. Sajabi ti kitu pun adi nuju teu damang. Tapi ayeuna teu gaduh tempat kanggo nyiuhan. Samalih teu gaduh kanggo salin-salin acan. Margi sadayana oge anu aya di rorompok matos seep kaduruk. Sarip harita nepikeun pamaksudana sarta menta idin ka Biito sangkan bisa milu nganjrek heula di imahna. Da puguh teu boga deui kulawargana anu deukeut. Aya oge dulur ti indungna sakabehna oge jarauh aya di luar kota. Aden anu kasep dunungan bibi. Tekeda nyuhunkeun widi sagala atuh ka bibi mah. Pamisalira sareng tuang rai bade nganjrek di rorompok bibi, nya mangga teh teuing bibi mah sakedik oge teu kaabotan. Asal salira kersa we, calik di saung butut anu kaya nabatan sakitu. Sarta tangtos tebi pisan sareng kayaan rorompok Aden. Namoal ngaraos ngarumas kitu. Walon Biito bari neuteup ka Sarip jeung Neng Epa. Ah teu sawios Bi. Kanggo abdi mah moal aya bahasa ngarumas. Margi ku dipaparina tempat kanggo ngiuhan oge abdi teh tos kalintang bingahna. Sarta pirang-pirangan hunkeuna ka salira bibi anu parantos saat ridho maparin pitulung ka abdi sareng pun adi. Nya mugia bae kasayan salira bibi sareng Mang Ocin sakulawargi dibales ku Nu Maha Kawasa. Sarta dipaparin ganjaran anu satimpal tina kasayan anu dipidamel ku salira bibi. Amin ya Allah ya robbal alamin. Tah ayeuna mah tos bae Aden ulah teras ngemutan perkawis eta. Mending oge hayu ayeuna mah urang wangsul ka rorompok. Margi tangtos di ditu parantos seueur anu ngantosan. Ceuk Biito harita mungkas obrolan. Sarta ngajak indit ka Sarip da puguh loba keneh urusan sejen anu kudu gancang direngsekeun. Sumuhun Bi. Hayu atuh mangga urang teras ka ditu. Nya hayu atuh Aden. Nya geus kitu mah. Sarip jeung Biito harita keneh amitan kanu boga imah jeung anu sejena. Karawek kana awak Neng Epa terus dipayang dibawa keluar. Satuluyna bral lalempang rek ngajugjug ka imah Biito. Nya sanggeus aya kana sawatara waktu antukna waktunya pihalatan mangsa misah mitra. Cag ieu carita urang tunda heula. Insyaallah kin urang lajengkeun deui. Hatur nuhun kana naon rupi paratosana. Wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.